bulan geus 2 bulan Juragan Anom Pangaulan Juragan Gatot Kaca Panglima Angkatan tertinggi ayeuna teh tensi kriminalitas di negara Amarta teh leuwih naik pasti copet jadi loba ini hileud loba komo hileud mah tadi paling pelarian biasana mah lamun aya Juragan Gatot Kaca teh hileud dareueuh da sieun ayeuna mah hileud teh loba Juragan Gatot Kaca di tangan ka Pancok kayaknya ka Pasir Muncang biasana masuk di dinya ka bos buah biasana masuk di dinya Juragan Gatot Kaca teh di Pancok sok minta buah ka Mang Opa di dinya dimunyul eueuh biasana Juragan Gatot Kaca sok gapleh di dinya eueuh aing nyangan Juragan Gatot Kaca mangkening janji Juragan Gatot Kaca teh ka aing rek mere HP mani HP na teh 2 pintu deui Ogan sengkala lopian. Oh, lain teh kamari atuh akang. Oh, aing mah teu mikir. Da elingna ka Pancok we aing. Heeh, siarek mere buah ka aing. Elingna kana buah. Heeh, elingna kana buah wae aing teh. Oh, lamun ayeuna mah meureun ogan sengkala lopian teh internet. Ayeuna mah. Ayeuna mah. Oh, muka Facebook di ditu da. Dirinya. Heeh, matak aing mah cara yang teh muka Facebook ah. Aha. Diomongeun. Heeh. Orang ningali gitu nyeri hati nih aing mah. Ai heeh. Yang Lan Kakang Silaing ka dieu geura unyuk-unyuk ke ujang. mangga wah. Geroan teh Den Akang. Kang. Euy. Itu disaur senepi warang kalebet. Ya, bapak aing mah tempo rek balik ka karadi teh ka jero. Geus beak teh peuyeunana aing nyaho. Itu sok goreng sangka akang mah. Unyuk-unyuk heula ka dinya. Semaka pihatur agan Oi astajingga cager lan cager oh pangestu alhamdulillah kumaha sawalna agan meuje lan oh nuhun atuh lain tidak tadi atuh ka dieu pot lan sia budak lain tidak tadi ka dieu oh sanes teu hoyong agan ari hoyong nama hoyong abdi teh tadi gabung di dieu nah atuh aya nu sirik nu sirik kumaha aya nu geuleuheun ka abdi naon iya dipengker aya tibu makan lain tibu jurig si teh sia masuk loba heureuy calukan sidawala lan sidawala calukan montong dugang degung atuh naon ieu montong gorowokan tadi leuweung maki-aki aing Naon seuring Kang? bapak aing di bawah moneter telin pegang ngadon kagedean awakna itu ulu Anu beuki bablah belih-belih. tapi kabah belah blih-blih kieu salira eta da tuangna atuh da baso oge 3 mangkok wah ditilik-tilik bapak aing di tukang juga pinguin Teteh. Kolot teteh. naon payuneun saha ieu teh lan payuneun saha sia ngomong teh juragan sepuh nah atuh sia teh tumpa-tumpa ai ulah kitu jang ka kolot macu bisi doraka teh kenging kitu bisi dikepret teh ku aing pamali teh jadi kepret mah ditakis masih teh ngalawan ka aing sia geus ngalawan dikepret teh nyeri nya ditakis Akis. malik-malikeun sia teu dibalikeun mah tutung Aduh. jurig teh sia nya anakna jurig bapana genderuwo sia dan beda-beda teuing sia teh ai geus pangih teh kieu nineungna teh